Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Akang eta geuningan si Jajul jeung si Karman akang rek kumaha akang kuring masieun akang sieun bisi jadi masalah gede kena kaharepna ayeuna geus wani datang ka dieu kumaha dikaharepna akang rek kumaha akang rek kumaha Cek Bisarmi waktu harita ruah riwi manehna teh kulantaran ka Cidarewasna. Kan Sarmi ulah sieun ulah reuwas model kawas kieu mah akang moal mundur rek kitu rek kieu ge moal mundur jeung di ulah hariwang akang moal eleh ku maranehna jeung dina elehna ge akang moal sieun sabab dina kaayaan kieu mah maranehna anu bakal dibui lamun aya nanaon keur akang atawa ka akang, tapi lamun keur kaayaan tadi akang keur ngajelma jadi bagong geus pasti akang teh cilaka maneh wirang. Pokona mah orang aya dina anu lemah waktu harita mah, tapi waktu ayeuna ulah sieun cek akang oge sieun ulah sieun pokona mah ku akang bekali hareupan sok tempokeun bae ku maneh Sarmi geus ayeuna mah ulah loba nyarita pokona mah ku akang bakal diwarah maranehna teh cek Bang Komod bari langsung nangtung waktu harita terus lempang ninggalkeun rohangan tengah dituturkeun ku Bisarmi kulantaran waktu eta sanajan reuwas oge manehna hayang nempo kumaha kaayaan salakina dina ngawarah Juragan Karman jeung Juragan Jajuli anu dina waktu harita wani datang nangtang tarung ka Mang Komod teu lila oge maranehna teh geus aya dina terlas. Mang Komod melotot ka Juragan Jajuli jeung Juragan Karman anu kedulak cangkeng melotot oge ka manehna. Keluar oge sia teh nya bagong dewek duanes apal ayeuna mah anu salila ieu malog duit ti sakabeh warga anu gablek duit kaasup ti imah dewek jeung imah Kang Jajuli dina peuting ayeuna sia
bagong tadi teh sia jelmaan sianya komod. Cek Juragan Karman waktu harita langsung nyarita kitu atuh puguh bae. Mang komod teh langsung melotot kulantaran kacida ambekna komod deui di dinya teh aya anak buahna anu ngadengikeun caritaan Juragan Karman. Tangtuna teu hayang kayaan manehna anu sabenerna kanyahoan tangtuna kacida wirangna. Edan setan sia nanahonan sia Karman cul nyarita kitu nu bener sia ngomong teh tuduh teu baleng naon buktina sia mana buktina sabab kaasup fitnah sia teh ngadon ngomong kawas kitu ka dewek tu pegah puguh ngadon cocorowokan datang ka ieu tempat nantang dewek ayeuna ngomong kitu naon kasalahan dewek ulah tuduh kawas kitu sia bisa dihukum sia dilaporkeun ka pihak anu wajib bakal ditewak sia teh. Cok Mang Komod waktu harita langsung nyarowok itu bener Jajuli Karman Aronika teh ka dia rek naon ngadodian masalah jari hadiah hareup di makuring rek naon sia rek naon lamun rek namu bener ulah kitu ka bener nyaritana da moal burung diterima kukuring duaan teh tapi ka bener sia Karman Jajuli dina namuna ka bener kudu sopan. Cek Bisarmi waktu harita Bisarmi oge teu cicingeun langsung nyarowok kitu kulantaran tegenah waktu harita salakina dituduh nyolong sanajan bener ngaku dina jero hatena mah tapi tangtuna teu hayang ngaku kalakuan salakina memang kitu. Sedangkan Mang Komod sameme nyarita deui waktu harita ngaleret kadua anak buahna anu ngajaga imah mere isyarat supaya ngabejaan Mang Kodir sapara kanca supaya datang ka eta patempatan atuh tanpa diucapkeun oge dua anak buahna teh kacida ngartina langsung ngaleumpang ting koloyong rek ngadatangan Mang Kodir sapara kanca. Sedangkan Mang Komod waktu harita tetep mencrong kacida seukeutna ka Juragan Karman jeung Juragan Jajuli. Montong ngangles ya, montong ngangles. Sabab puting ayeuna dewek sanajan can nempuh kayan duit jeung emas dewek anu aya di kamar kacida yakina ku Andika geus dipaok tadi sabab anu ku dewek diudag-udag sabenerna mah sianya komod aku bae aku jeung balikeun deui duit jeung emas dewek sia lamun teu ku dewek dina peuting ayeuna bakal disiksa sia teh. Juragan Jajuli oge waktu harita langsung nyarita kitu bari leumpang dua lengkah kahareupeun Juragan Karman. Setan bener-bener Andika padu bae nyarita teh mana buktina memang aing teh bagong kapan ka tempo ku sia dua anu ge aing teh manusia disaruakeun jeung bagong dasar goblok sia teh nanahonan anu gadieu anu cacape kawas kitu patut hayang disiksa sia teh hayang disiksa. Cek Mang Komod bener-bener waktu harita langsung kaambekna teh teu kawadahan deui lain dewek duaan anu bakal disiksa ku Andika tapi Andika anu bakal disiksa ku dewek duaan sabab dina peuting ayeuna Andika kudu ngaku kalakuan Andika salila ieu tukang ngaruksak banda warga-warga anu boga duit jeung emas. Cek Juragan Jajuli waktu harita nyarita kitu deui. Lain dewek anu bakal disiksa ku Andika sia tapi dewek anu bakal nyiksa Andika duaan bongan geus wani datang ka ieu tempat bari jeung tuduh-tuduh tanpa bukti sagala oge kudu aya buktina nyata lamun dewek bener asup ka imah Andika duaan nyokot duit jeung ku Andika dituduh jadi bagong teh kudu bukti mana buktina lamun Andika bener nempo dewek ngadon ngarubah diri jadi ieu jadi bagong di hareupeun Andika kakara
rekit nyebut gitu oge teu salah, tapi dina waktu ayeuna ulah asal nyarita sia, ulah asal nyarita sia bisa dipanting ku dewek dina waktu ayeuna sia. Karman Jajuli komodo sia, Jajuli sia teh geus nitah 5 anak buah Andika ngaruksak sawah. Eta tandana Andika anu ayeuna aya dina pihak Elesia. Sabab lamun dilaporkeun ka pihak anu wajib, Andika bakal diborgol di penjara sia. Eta buktina nyata 5 anak buah Andika geus nyararita jeung bukti memang 5 anak buah Andika teh keur ngaruksak sawah dewek. Teu bisa ngangles deui sia mah lamun tuduhan Andika ka dewek eueuh buktina ka disengserikeun ku aparat oge. Nanahonan Andika tuduh fitnah sia. Cek Mang Komod waktu harita langsung ngabalikeun sagala rupana kulantaran boga keyakinan sanajan bener Juragan Karman jeung Juragan Jajuli teh henteu nuduh bohong, sabab nyata manehna anu geus ngajerin jadi sakadang bagong tapi moal aya buktina. Jadina eueuh kakuatan hukum naon tuduhan maranehna teh, tapi dina waktu ayeuna manehna anu boga kakuatan sabab geus nyata 5 anak buah Juragan Jajuli geus nyata ngaruksak sawah manehna. Eta kayaan kakuatan anu bakal ngajerat Juragan Jajuli di hareupeun hukum. Atuh puguh bae barang ngadenge ucapan kitu teh Juragan Jajuli jeung Juragan Karman geus teu kuat nahan amarahna kulantaran sagala rupana eleh ngan tangtuna. Maranehna oge boga keyakinan kulantaran Aki Sugiwa geus nganyatakeun anu jadi sakadang bagong teh Mang Komod. Setan sia loba cacape kawas kitu pokona mah lamun teu ngaku disiksa sia. Rek ngaku moal Andika anu geus ngarubah diri jadi bagong dina puting ayeuna jeung puting-puting sejenna atawa moal lamun teu dina puting ayeuna sia bakal cilaka Andika teh sia, bakal disiksa ku aing dubaan sia. Ngaku moal sia Komod, rek ngaku moal komodo. Cek dua anak waktu harita ting corowok itu bari peurupna teh diacungkeun tanda maranehna moal mere ampun deui ka Mang Komod. Montong lu baca capek kawas kitu patut sia, lamun heueuh sanggup mah kawara dewek sok lakukeun ulangan saukur tuduhan eueuh bukti dewek moal ngaku sabab eueuh bukti. Lamun Andika aya bukti ditemokeun ka dewek anu ngarubah diri jadi sakadang bagong meureunnan dewek oge moal bisa ngangles. Tapi dina waktu ayeuna Andika ngan saukur bisa nuduh kitu jeung kieu ka dewek eueuh bukti sia Jajuli, eueuh bukti sia Karman anu puguh oge Andika geus nyeun masalah tigirang ka dewek. Sia Karman geus nita 5 anak buah sia oge ngadatangan dewek nyeun masalah di hareupeun dewek. Jeung sia Jajuli sia geus nita anak buah Andika oge ngaruksak sawah. Eta buktina Andika nu geus eleh sagala rupana di hareupeun hukum. Sok ayeuna rek kumaha, rek menta dihampura ka dewek atawa hayang diwaraku dewek dina puting ayeuna. Cek Mang Komod beri luncat waktu harita langsung pedega di hareupeun Juragan Jajuli jeung Juragan Karman. Sedangkan Bisarmi waktu eta ngan saukur cicing mencrong tina telas teu wani turun kulantaran manehna mah teu bisa kukumaha ngan kacida reuasna sanajan percaya salakina bisa nyimbangan lawan bae anu dilakukeun ku Juragan Jajuli jeung Juragan Karman. Tapi dina waktu eta tetep bae kahariwangna kacida gedena bisi salakina teter eleh jajaten. Setan sia kalau ngebacot kawas kitu patut lain ngaku sia teh geus nyolong duit dewek duaan jeung duit-duit warga sejenna anu aya di lembur-lembur sejen. Bener-bener goblok sia teh, rasakeun yo siuk blesat siuk blesat leplos plos corelat kaceleng wah nanahonan sia Karman Jajuli nanahonan ngan ting suruntul kawas kitu patut bisa gelut atawa henteu sia teh atawa boga guru teh ngukur kepajangan
nanaona kikituanan cek mangkomod waktu harita ngahaja mapana sate maranehna duaan setan sia montong ngabacot kaos gitu patut can anggus urang teh can anggus geluta can anggus rasakeun yo hiat cebrot 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 cari jug waktu harita mangkomod teh ngahaja nyingkahan tenggelan jeung tajongan maranehna kalahkah ditadah ku suku jeung leungeuna atuh barang diadu pereup jeung suku juragan Jajuli jeung juragan Karman teh waktu harita mundur sababaraha lengkah ka tukang kulantaran kakuatan mangkomod leuwih kuat jeung deui maranehna teh muringis kulantaran nyeri barang diadu suku jeung leungeun karasa ku maranehna teh leungeun jeung suku mangkomod teh teu as aduh edan tadi sangka si komod teh buka kekuatan kaos kieu geuning tuas teh euy tuas kudu kumaha are geus kieu cek juragan Karman ngaharewos kana ceuli juragan Jajuli anu sarua keur muringis barang keur kitu teh trojol Mang Kodir sapara kanca geus nepi waktu eta langsung ningker manehna duaan atuh beuki bingung bae juragan Jajuli jeung juragan Karman teh waduh Kang komod geuning ieu mah teh ngadon datang ka ieu tempat yen karusuhan di tempat akang kudu dikumaha ieu kuring sakabehna kudu dikumaha Kang sok tebak we tebak gerbugan siksa pokona mah siksa balik teh ulah angka beleger deui bongan geus wani datang ka ieu tempat teu dipayahan ku urang oge untung sabab urang mah teu daek kikituan mah teu hayang sabab bisi aya urusan jeung hukum ngan kudu diwarah jama kieu mah kudu diwarah bongan nganon cocorokan nangtang bari tudah-tuduh teu pararuguh ka dewek aya mah siksa bae siksa sok Mang Kodir jeung ngaranika sakabeh siksa dewek urang geus puas lah sakitu oge naonan keun lamun aranika teu kuat ke aing anu bakal nyiksana tapi sok siksa laku aranika dewek hayang nyaho kakuatan aranika banget sanggup wal ngalumpukeun si Karman jeung si Jajuli lakukeun mang sok atuh kajlong hiuk gamplong corelat kajlong waktu eta dihareupeun imah mangkomod teh kacidaramena Mang Kodir sapara kanca ngahurup juragan Jajuli jeung juragan Karman anu nuluncatan ka ditu ka dieu nyingkahan serangan maranehna tapi geuningan ngalawan Mang Kodir sapara kanca mah juragan Jajuli jeung juragan Karman teh teu kadesek malah mah Mang Kodir sapara kanca teh masing-masing kakeunaan dua tenggelan anu lumayan matak sieul kana dadana hiu rasa kodio wawanianan sia nyerang dewek jumlah mah nanaona ke dewek mah lain jumlah tapi pangarti sia rasa kodio hiu cebrot aduh nyeri aduh setan sia setan rasa kodio hiat cebrot ulah desiakeun hiu cebrot dari jug sanajan teu kumaha tetep bae kulantaran dihurup kolobaan leuwih ti 15 urang tanaga maranehna teh kakuras oge waktu eta kakeunaan tenggelan Mang Kodir sapara kanca atuh waktu eta teh reng hapranjug juragan Jajuli jeung juragan Karman teh aduh setan geuningan aduh capek oge lila mah euy aduh kakeunaan oge aduh cilaka nyeri euy kudu kumaha ieu kudu kumaha ieu cek juragan Karman waktu harita ngaharebos ka juragan Jajuli anu keur muterkeun teutepanana ka sabudeureun eta patempatan kawasan anu rek neangan jalan pilumpateun montong neangan jalan keur kabur sia sabab lamun dewek can ditahara di ka indit moal bisa ka mana-mana bongan anika geus wani datang ka ieu tempat jeung wani camplak ka dewek lanjutkeun serang montong diantepkeun pokona mah
balik teh kudu bonyok ulah diantepkeun balik biasa deui kudu bonyok pokona mah cek Mang Komod waktu harita langsung nyerobok kitu kulantaran nempo galagat Juragan Jajuli anu culang cileung kawas keur neangan jalan pilumpateun jeung deui sangkaana teh salah memang kitu kaayana Juragan Jajuli geus rek hayang ninggalkeun eta patempatan kulantaran geus nguji kamampuana moal sanggup kudu ngalawan Mang Komod mah ayeuna oge ngalawan sakabeh anak buahna kulantaran dihurup kelobaan lila-lila mah kakeunaan oge sabab kacida capena ningkahan 15 urang jeung ditambah ku Mang Kodir jadina teh 16 urang kudu dilawan ku maranehna duaan atuh puguba sanggeus kadenge Mang Komod nyarobok deui kitu atuh Mang Kodir sapara kanca teh launcat deui bae terus meupuh neunggelan najongan awak maranehna montong disisakeun bener warah kiu blesat ceprot koleang kubrak aduh nyeri aduh ampun nyeri anjir nyeri aki tulungan aki Sugiwa tulungan kuring tulungan cilaka aki waktu eta Juragan Karman jeung Juragan Jajuli ting corowok kitu sedangkan Aki Sugiwa waktu eta teu beda jeung maranehna kaayana teh geus kadesek sababaraha kali kakeunaan ku tunggelan jeung tajongan Aki Kuncen Sugiwa bongan Andika ku dewek geus dititah ninggalkeun ieu patempatan masih kene ngacedog di tempat rasakeun sia ku dewek didapeuting ayeuna diwarah sia siuk blesat cebrot bangkyung cari jug cari kiung bangkyung cari jug aduh nyeri aduh tobat nyeri aduh waktu eta Aki Sugiwa pupuringisan bari nyekelan dada kulantaran tenggelan Aki Kuncen teh lain tenggelan sambarangan jeung deui dina waktu eta tina ujung bibir manehna teh ngalai getih haneut keneh kulantaran manehna luka jero anu kacida parnana sanajan masih kene bisa nangtung rek kumaha si Andika ayeuna Sugiwa rek neruskeun atau rek endit ieu tempat dewek masih mere kasempetan ke Andika lamun Andika rek indit sok indit tapi ingatkan sia Sugiwa montong wawanianan ngaganggu ingon-ingon dewek deui lamun dina hiji waktu Andika masih kene wani ngaganggu ingon-ingon dewek Andika bakal cilaka ayeuna indit sia indit hareupeun dewek sia indit sia Sugiwa indit sampai mek dewek moal mereka sempetan deui Andika ninggalkeun ieu patempatan bakal modar di tempat indit sia indit kecelang les teu nyarita kumaha deui kulantaran geus teu wani yang harupan Aki Kuncen sabab lamun diteruskeun yakin dina waktu harita manehna bakal cilaka jeung deui bisa ngalepaskeun nyawa di eta patempatan waktu eta teh sanggeus ditita indit ku Aki Kuncen Aki Sugiwa teh langsung mangpret lumpat ninggalkeun eta patempatan dasar aki-aki teu uyahan aki-aki teh dasar kaloplok kabeh jeung anak buahna oge sarua koplok ayeuna ngadongan si Komod moal kuat awas sia rasakeun ku dewek bakal diwarah arani kaduaan ayeuna bakal dijieun wirang ku dewek sia cok Aki Kuncen waktu harita sanggeus nyarita kitu ngiles teh eta tempat ngajang gelek geus aya di hareupeun Mang Komod waktu eta Mang Komod teh kacida bungahna barang nempo Aki Kuncen geus aya di hareupeun manehna Aki tah geuningan dua mangkruk teh ngadon datang ka dieu rek ngawiwirang kuring Aki kumaha ieu da ieu hadena kudu kumaha
Cek Mang Komod waktu harita langsung nanya gitu, ken manehna rek wiwirang ujang. Wah kiai aina justru manehna dua anu bakal diwirangkeun di hareupeun jalma anu keur nyiksa. Maranehna jeung di ujang aina gerak kumpulkeun warga heula, kumpulkeun warga ieu lembur, kumpulkeun heula samemeh ku aki bakal diwirangkeun si Jajuli jeung si Karman teh dina peuting aina, kumpulkeun heula sok atuh geus ngadenge perintah kitu mah Mang Komod sanajan can ngarti oge waktu eta lempang ngajak dua anak buahna ninggalkeun eta patempatan rek ngumpulkeun sakabeh warga eta lembur. Atuh teu lila oge sakabeh warga lembur eta teh geus datang geus kumpul di hareupeun imah Mang Komod. Heup barudak ulah disiksa deui heup arandika aina hayang nyaho jeung warga-warga sakabeh hayang nyahon teu dua makhluk teh saha sabenerna atau boga kalakuan naon sabenerna dina waktu tipe ayeuna ka tukang anu teu dipika apal atawa teu dipika nyaho ku arandika hayang apal atawa embung. Lamun hayang apal ku aki dina peuting ayeuna bakal dibuktikeun saha sabenerna si Jajuli jeung si Karman teh. Sok ngoromong hayang apal tuh. Cek aki kuncen waktu eta langsung ngagrowok bari muterkeun teutepanana ka sakabeh warga anu geus kumpul di hareupeun imah Mang Komod. Atuh pugu aki atuh pugu hayang apal mah hayang apal kitu kumaha ieu teh si Jajuli jeung si Karman teh kumaha aki. Cek sakabeh warga ting celengkeung kitu kulantaran kacida panasarana. Keun cing keun saksian bae nama saksian ku arandika sakabeh naon anu bakal kajadian sanggeus waki dua jelma edan teh ditiup. Hei Jajuli Karman bongan Andika geus wani datang ka ieu tempat jeung kaributan di tempat incu dewek. Rasakeun sia sagala kalakuan Andika atawa kalakuan anu geus dilakukan ku Andika ka tukang salila ieu anu geus lila dilakukan ku Andika jeung teu dipika nyaho ku sakabeh warga di palemburan mana bae oge bakal bukti dina peuting ayeuna sia. Cek aki kuncen waktu harita nyarita kitu bari mencrong kana beungeut Juragan Jajuli jeung Juragan Karman anu geus boborot ku getih kulantaran terus-terusan ditenggelan ditajongan ku Mang Kodir sapara kanca. Geus ayeuna mah Kodir jeung Andika sakabeh ulah ditenggelan deui keun antep ku aki bakal diwirang-wirangkeun dua nana bakal dijen wirang di hareupeun warga tembokon gas. Cek aki kuncen waktu harita nyarita kitu atuh Mang Kodir sapar kanca teh langsung mundur komo deui Mang Komod unggek ngitah maranehna ngajauhan Juragan Karman jeung Juragan Jajuli anu geus matak pikarunyeun dina waktu harita kulantaran geus mandi getih. Aduh kuncen dasar aki-aki peotna nahonan sia datang ka dieu ka mana guru kuring kuncen guru kuring ka mana nah ku Andika geus dikumaha aki sugiwa ku Andika kuncen jeung deui Andika teh ngomong naon teh ka wirang naon ka kuring sabab kuring mah teu ngalakukeunna naon. Heueuh dewek oge teu ngalakukeunna naon kuncen naon sia justru si Komodo anu kudu dibuktikeun ku Andika. Si Komodo teh geus muja kasiuman babi sia. Cek Juragan Karman jeung Juragan Jajuli waktu harita nyarareta kitu. Salah gede sia, salah gede. Lain jang Komodo anu geus guguru kasiuman babi tapi Arandika duaan sia. Rasakeun yo dina peuting ayeuna ku deuk bakal dibuktikeun kalakuan Arandika duaan salila ieu. Warga ulah aya anu cileureun tempo naon anu bakal kajadian ka dua makhluk anu geus wani nyeun kaributan di tempat. Wah jadi babi sia les. Aduh nanaonan ieu nanaonan geuning urang jadi kieu. Aduh eta anu dicorwokeun ku Juragan Jajuli jeung Juragan Karman tapi waktu eta sorana anu kadenge ku sakabeh warga geus robah. Waktu
saktosna ka Bujeng Syep cak urang katunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu nah bakal kumaha kayaan Juragan Jajuli jeung Juragan Karman sanggeus disulap ku Aki Kuncen jadi siluman babi nah bakal sehat deui bakal rubah deui jadi manusia atawa moal kena insyaallah kapayeuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.